Anjing aing buta ijo anjing sok anjing aing mah tuyulnya anjing pohon goblok anjing aing jadi tuyul batur anjing yuk cara nama aing kudu neangan batur anjing sugan aya korban anjing dihareup Kene main game anjing daripada di bawah labu wae ke tukang ojek koplok gitu. Lah anjing ieu game teh meni hesek ieu goblok. Nya kuota deui make kuota. Nya aing teh kitu keur ngirit lah. Game naon ieu anjing game padahal ieu mah lah. Anjing itu aya korban kok aing kan jadikeun sebelah tulang anjingnya anjing jadikeun tuyul anjing tapi beugeutan siga podol angsa anjing baiklah penting aing batur anjing kan Anjing bener naon ieu teh paku kitu nyengsol anjing ieu si podol angsa main naon anjing main lomba hago si main utek ugal anjing kieu teh anjing dah sia modar goblok geus ya anjingnya anjing naon ieu teh naon deui saya nu ngagarayam ieu kitu leungit Jawa ting pematu ieu nyengsol anjing dijeul sih ngejeueun hayam bagus anjing astagfirullahaladzim aing saya disulap anjing jadi tukang anak hayam warna-warni anjing jadikeun tuyul ku aing batur ulah geuna urap sana ulah gimana urap sini jam-jam harupat gara-gara lompat bah awak ban anjing jadi aya tuyul di dieu nya awak ciga buntelan gentong sia oge tuyul koplok cik sia teh ngaca sia masih jatuh ngeret kitu teh koplok sia tuyul sia ku aing sulap jadi tuyul cara banyak tuyul eta awak ciga ieu lemari nu borolong teh geuning segi tuyul anjing segi tuyul segi cara awak leutik jam segi ngeret awak leutik sarana gede desa mah mending ge jadi tuyul karena naon hirup oge sama nyusahkeun mending jadi tuyul jeung aing hayu aing jadi aya batur ayo tuyul da hayu aing heula cenah jadi teu bisa leumpang aing pada siang kudu diakot heula ku aing hayu mana bangsat hayamnya naon bangsat hayam dari ka mana kurang bangsat hayam we gua tong hayam mah naon atuh ombe we tombe munding sekalian hayu kalaunan atuh lompatna goblok teh anjing cokor barabak anjing jaban ini aing eueuh ka papangrokan ini aing mah anjing ka ulin teh papangrokan nyegat kodola kol buntung anjing aing kita ngomean sapeda ngomean kesorangan anjing ini pigoblogeun dasar ini aing mah budak pangrok anjing atuh cik aing baheula papangrokan enan ini aing papangrokan anjing ada gelo sugan mah naon sia anjing datang gelo di yuk ini sia kok aing digebukan tuh ini aing makan papangrokan aing sia tuh di piercing deui ini aing dina liang irung anjing aing digebukan ini sia kok aing gebukan goblok udah kitu-kitu kan ini aing sanajan budak kok aing digebuk ulin jeung sia anjing ka itu sirik naon ka dieu anjing geus jadikeun anjing dendam aing ka dieu maneh dendam kunaon aing sia ini aing dipajak ku ini aing pasar euy jadikeun gebukan geus kieu aing ngagebukan ini sia ngagebukan ini aing deal anjingnya juk sia ini aing ka itu anjing ayo bentuk aing ngagebukan sia bangsat anjing Gi kamari urang aduh kaboga urang pati rebut jeung kamari dari gebetan urang si Melani direbut ke si Sani stop like aduh aing didinya ngalauk tah asli perlu dikumahakeun Ki tinggal ayo atuh
mana ya eta ge. Heeh. Kayak orang tangan we sugan kayak oge datang ka dieu mana lagi. Heeh. Kalang bae orang buat. Heeh, siap. Ih, ngerek-ngerek. Woi. Nur. Nur, kenal mana? Oh, mana? Mana sih cang kudung? Nur, bari ngopi atuh saya teh. Ngopi. Keur aing keur ngopi, teu jiga maneh naon. Garing anjing, teu main anjing. Oh ya. Main sebenarnya. Kita makan nasi taplek. Gedeng hah? Bari ngopi dulu lah, ngopi. Ai, kaneng anjing siapa pakai sebrek bae goblok. Kaneng naon? Kaneng sia ah. Nah, isa kaneng naon goblok. Wah, kalau ka sia. Ya kela anjing galau naon sia. Siap, aku mau aing direbut. Gebetan aing direbut si Malani anjing. Aduh gantengan saeutik. Ah, aing geus kurang ganteng kumaha sia. Jangut ku aing kita rebut anjing. Sia teh mau pugu. Itu mau pugu. Iya, anjing ngarebut ka boga aing aduh. Itu mau pugu. Urang dibere sabun ge piji ewang. Ah, Gete katuh deui ku aing. Udah ada deui. Geus ayeuna mah daripada gede-gede kawan ini sih orang balap lah. Ayo balap urang. Di mana Anu ban? meunang, pek eta mah kumaha maneh dek di kumaha-kumaha ge. Di aing ban L nih balap. Ah, cuman teh cahayang apa orang mah. Tapi da bae maksakeun urang. Ayo gas. Semelangi. Maneh dek meunang ya eta mah sok deh. Ayo gas Dia dia. Iya. Dia kurang di jurian ku. Oh, siap. Jeung aing. Oke, sip. Aing dititah ku kolot anjing. Karunya kolot aing suluh geus beak anjing. Geus diganti ku batu koral da malurung anjing. Manya rek kaduruk ban aing gitu, atau ban aing jeung suluh anjing ban motor aing kaduruk ban. Anjing kudu dititah kolot mah kudu berbakti anjing. Tuh, anjay. Oh, adran. Oi, nipu kieu anjir. Corona. Kira anjing kah nah tuh. Oi, ah. Sing. Kodran, aya kodranana. 3 burus wae. Aduh. Cida. Aduh, kacau. Ngeklik sing gede milih mana teh. Anjing tuh cek aing ge. Nu kemarin ngalabukeun aing, anjing tukang ojek bangsat si bangke anjing nya tingali ku aing orang jailan anjing. Ku aing Goblok sia goblok tak kamari. Anjing. Sia kamari ngalabukeun aing bangsat. Puas goblok. Tahan anjing. Sia anjing. Naon goblok? Aing mah da teu wani ka si anjing. Aing goblok bro. Goblok anjing kayak ieu kagak lo anjing. Padahal aing teh jin anjing. Ayo kenapa bisa? Ayo main lagi lagi. Op. Duh, anjing dijeduh geuningan. Goblok. Yuh, geus manehna. Bang, geus we nya ayeuna mah maneh di diheula ku aing bere bonekanya keur aturan maneh. Soalna aing ku si tulang pantau di tadi korban nama roba. Heeh, kumaha maneh? Biar. Heuh. Ki ku aing bere hadiahnya. Tuh di sini. Aku mau cari korban lagi ya. Tah, ayeuna maneh kurang bere hadiah heuh. Ya, maneh cicing udah ngajak kudu fokus. Coba. Tah, ya baturan maneh, hah? Baturan maneh dia. Aing geus nyaran korban. Cek izin tulak pantau, hah? Naon anjing panya aing jelema gitu. Seperti dia bisa hirup, tingali, satu tuh bisa ngomong, mana agak ngomong. Halo, bye. Tuh kan?
Geus mah di dieu nya. Urang kumaha fokus euy. Yang korban deui kita sijin tulak panto. Karen yang randa. Oh, males di dieu nya. Heeh. Ada nya. Nya. Aing deket. Ayo tinggal gitu lah nya. Cing, bener lagi si goblok geuningan. Nya aing teu bisa ngulungin. Ceng, jangan mangsayu ah. Daripada cicing ulang ngadaguan si naon tuh teh meri. Mending urang jangan mangsa. Sugan-sugan menang musuh aing tukang ojek teh geuning. Heuh. Apal mah? Ayo atuh. Cek si Tino ku aing batu sopan aing nyok kenangan muatan bermasuk euy waktu corona. Udah aing kela. Ayan musuh euy. Keluar pisan musuh teh. Gawe enak mah. Yang duit. Pokona mah geus ku aing anjing tingali. Stop bro. Stop lah. Anjing bener-bener Makan sia goblok sia tah pengangguran sok atuh euy gawe we maju rek naon oge pokona mah gawe setekehet pangandolan pisan ah. Sia goblok. Nah hari dia Aing be jadi tuyul anu ngaheureun sia. Siapa? Sia pangkeun. Sia. Iya tampurin jelas. Anjing tara saberat ke goblok anjing. Kayak naon kita. Aduh, ieu mah anjing berat goblok. Ieu aduh aing keur balap si anjing. Aing ewe atuh anjing taruhan teh aduh. Anjing berat goblok. Kamera behind the screen. Ayo 1 2 semangat. Monggo. Ada yang punya aing korban kita nang ieu. Sip. Apa neng gasnya neng? Coba dikieu Wah, iya mekanik. Yuk. Kilo
Ayo, semangat. Monggo, semangat. Kumara sana. Ah, enak goblok ah. Iya tinggal Egi ya tinggal anjing. Buta ijo ieu tinggal ya sia goblok kumaha eta kamera teh. Atuh kamera karep. Nah, buta ijo anjing. Aing enak ere. Buta ijo anjing. Nah, buta ijo anjing. Mang ngamen naonan mang gitu teh. Ame kepo. Si Egi, gimana HP si Wisnu? Diurang lemparkeun ka we. Pesan. Gimana pesan-pesannya? Kok aku nggak ada kellernya ya anjir. Kalau kok siapa tahu orang kemana? Iya si aku dong. Kaci ya. Garing, berbaris nih. Tino aduh. Skin bro. Mana Ataplek? Siapa Nuna? Siap. Kali. Partalapan jeung aing anjing. Partalapan sok ditanggang ayo. Sia kumaha anjing tah. Partalapan kumaha? Mantepkeun anjing sok aing ngajeng di tower ieu. Alhamdulillah buat semua. Aya nama nyatu, lapar nyatu anjing. Mantap alhamdulillah. Hatur nuhun syukuran. Delapan pokoknya lebih madodep nges. Tuyulna baki-baki loba anjing tah. Aing nyen anak tuyul 10 anjing sekalian. Alah anjing. Keren gitu guys. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana Sunda Barbar 03 ayeuna tos monetisasi berkat doa marane. Alurang beuki konsisten yen konten beuki barbar beuki labuna bakal edan-edanan atur nuhun. Sunda Barbar.